Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Istri sing narima kana ieu hiji carita, sabab lain ecek beja tapi bukti anu nyata. Ayeuna abdi ngawitan kana ieu caritaan, istri isi tong delitan lamun kerja di parawan. Istri di zaman ayeuna anggen kabina-bina, ngamalkeun teu jeung elmuna, oratna ka mana-mana. Istri di zaman kiwari ahlakna teh rupi-rupi, nurutan ahlak Yahudi anu aya dina TV. Omat istri sing areling ayeuna mah loba maling, lain maling baju santri tapi maling tengah pingping. Ka istri kedah waspada, bisi katipu pemuda zaman ayeuna pinter pisan ngarayuna. Urang kedah hati-hati lalaki zaman kiwari, ayeuna mah seueur bukti hoyongna ukur mimiti. Ka istri sing kuat iman ayeuna mah akhir zaman, ulah daek ngalayanan lalaki teu boga iman. Istri teh racun dunia, tapi istri anu mana anu 10 nafsuna, istri nu eueuh ka era. Para istri sing narima kana ieu papatahna, mugi sing janten elmuna kangge urang sadayana. Sing ageng pisan hampurana ka abdi anu nyarita, hapunten pisan salira anu kirang tatabasa. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih.